رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم 천사들 믿죠 성서들을 난 사도들을 난 죄나를 난 믿죠 운명을 믿지요 우리는 야 무슬림 하나님 외신 없네 قمر سيدنا النبي قمر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para siswa kelas 7 SMP anu ku ibu dipikareus tepang deui sareng Ibu Lilis Sulansari dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha hidup sadayana daraman? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hidup sanaos di bumi aya dina panantayunan Allah Subhanahu wa taala kalian sehat walafiat sareng tetap semangat diajarna. Para siswa dina danget ayeuna urang bade diajar ngeunaan materi pupujian. Anapun kompetensi dasar materi pupujian ngawungku hiji pengetahuan, dua keterampilan. Kompetensi dasar pengetahuan nyaeta mengidentifikasi, paham, jeung nganalisis pupujian dumasar kana kaidah-kaidahna. Anu kadua nyaeta kompetensi dasar keterampilan. Ngahaleuangkeun atanapi nganadumkeun pupujian luyu jeung ciri khas daerahna sewang-sewangan kalayan merhatikeun fungsi sosial, struktur teks, jeung aspek kabasaanana. Salajengna tujuan pengajaran materi pupujian. Sabada hidup engke diajar pupujian sareng Ibu Lilis dipiharup pisan hidup kedah tiasa hiji ngidentifikasi wangun struktur jeung eusi pupujian. Anu kadua hidup kedah tiasa ngahaleuangkeun atanapi nganadongkeun pupujian luyu jeung ciri khas daerah hidup sewang-sewangan kalayan kreatif. Anapun ambahan materi pupujian ngawungku hiji ngaragetkeun pupujian, kadua ngindekeun naon ari pupujian, katilu pupujian mibanda fungsi naon wae, kaopat struktur atanapi kumaha ciri-ciri pupujian, kalima papasingan pupujian sareng kagenep nganadongkeun pupujian. Tah para siswa sate acan Ibu medar materi pupujian hayu urang regepkeun deui salah sahiji pupujian anu judulna eling-eling dulur kabeh. Wilujeng ngaregepkeun. Eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campole berang penting ulah wale bisina kaburu pae
Sabab urang bakal mati, nyawa dipundutku Gusti. Najan rajanya kerawati, tak bisa nyingkiran pati. Karasana kersa karat, nyerina kaliwat-liwat, kana ibadah diliwat, tara ngalakukeun salat. Kaduhung kaliwat langkung, tara nyumpah kayang agung, sakarat nyeri kalangkung, jasadna teu beunang embung. Tah para siswa sabada hidup tadi hargepkeun sareng nyakseni video pupujian tantosna hidup parantos kenging gambaran sareng tiasa ngindekeun naon ari pupujian. Pupujian nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda Buhun anu ditulis dina wangun puisi sarta cara macana kedah dihaleuangkeun atenapi dilantunkeun basa Sundana dinadongkeun. Pupujian ieu biasana dibacakeun dina waktu-waktu nu tangtu. Sasahina nyaeta nungguan waktu sholat, terus nungguan waktu diajar di madrasah, atanapi nungguan waktu pengajian di pesantren-pesantren. Pupujian ieu mangrupa salah sahiji karya sastra anu kenging pangaruh tina sastra Arab. Sumebar secara lisan turun-temurun di zaman baheula nepi ka kiwari. Salajengna urang pedar fungsi pupujian. Pupujian mibanda dua fungsi. Fungsi kahiji fungsi sosial, fungsi kadua fungsi ekspresi. Fungsi sosial hartina yen pupujian dipake pikeun nepikeun pepeling atawa nasehat, dakwah atanapi syiar agama Islam. Fungsi nu kadua nyaeta fungsi ekspresi hartina yen pupujian mangrupa media pikeun ngebehkeun atanapi mengekspresikan perasaan anu ngaranna. Tah para siswa kumaha dugi ka dieu hidup parantos ngartos naon anu dimaksud pupujian sarta fungsi-fungsina. Salajengna urang pedar perkawis ciri-ciri pupujian. Tadi di awal ibu parantos medar yen pupujian teh ditulisna dina wangun puisi. Kusabab kitu pupujian mibanda ciri-ciri jika puisi. Ciri-ciri pupujian anu kahiji nyaeta pupujian diwangun ku sababaraha pada. Ari pada tu bait dina puisi sastra Indonesia. Biasana diwangun ku 4, 6, 8, 12 nepi ka langkung 13 pada. Saban pada biasana diwangun ku sababaraha pada lisan. Ari pada lisan teh jajar tanapi baris. Terus saban pada lisan diwangun ku sababaraha ngam. Contohna na, bi, u, ra, sa, da, ya, na. 8 suku kata atanapi 8 ngam. Ciri nu katilu nyaeta purwakanti laras wekas. Hartosna yen pupujian wangunna teh osok sarua sora tungtungna. Mun a, lamun i kanggo mudag kaendahan sora dina pupujian. Tah para siswa pedaran salajengna nyaeta papasingan pupujian. Dumasar kana eusi jeung maksud nu dikandungna, pupujian tiasa dipasing-pasing jadi 5 rupa. Anu kahiji nyaeta pupujian anu eusina ngeunaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua pujian anu eusina nyaeta sholawat, riwayat sareng nada safaat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu katilu nyaeta pupujian anu eusina doa jeung tobat. Sedangkan anu kaopat nyaeta pupujian anu eusina pepeling atanapi nasehat kahirupan.
Sedangkan pamungkas akan penuh kalimat yang tak pujian anu resina ngenaan ajaran agama Islam. Mangga atuh dulur-dulur neangan ilmu sing luhur, bekal kerjang alam kubur, mayunan Allah Maha Ghafur. Nabi urang sadayana, Kanjeng Nabi anu mulia, Muhammad jenenganana, Arab Quraisy-nya bangsana. Alhamdulillah para siswa, rupina sakitu nu kapihatur pedaran materi ngenaan pupujian. Mudah-mudahan naon-naon nu parantos Ibu Lilis dugikeun hidup ngantos sareng paham. Hatur nuhun kana perhatosanana, tepang deui dina pengajaran nu sanesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.